Kehidupan mah warna-warni. Kehidupan manusia, kehidupan sasaha, hewan teh warna-warni beda-beda. Os patlot gambar anu beureum, anu hejo, anu koneng, anu biru, patlot gambar bae kumaha. Kan kami marek nyaritakeun kehidupan lauk bae, terutama lauk beunteur. Lauk beunteur teh biasana sok sagede cingir, curug jeung jempol lah tarapati gede kahirupanana. Warnana herang. Siga keperak-perakan. Munucan apa ya, tapi lamun anu geus apal ngabejaan bulu tuur. Sarua jeung ngabejaan ngojay kameri geuning cek kolot baheula mah. Budak baheula kolot ayeuna kitu meureun. Nu hilang mah beungeun geus hilang. Geus eta. Lamun gedena disebut hampal asa da kieu tah curekan hampal. Hampal ngaranna. Aya hideungan osokna. Lain beuteungna tapi pinggir beuteung. Dina handapeun siripna aya curek hitam. Jeung di luhurna ge sok aya hideungan. Hampal nyaeta beunteur nu geus rada nu gede. Taunan eta teh. Aya sagede kitu teh. Beun eta. Nah, aya keluarga beunteur. Anu keluarga eta teh terdiri bapakna, indungna jeung anakna. Keluarga eta teh kaditu kadieu kahilir kagirang kahil ka itu bae jeung kitu pokona cicingna teh biasana sok digirang bae. Dina hulu air, dina huluna, dina nu titiisna cicingna teh. Maranehanana teh. Jarang nu kahilir, jarang. Sok cicingna teh di hulu air gitu, tiis, na batu-batu. Teu daharna ge teu royal. Biasa bae. Ngan eta keluarga eta teh rukun damai sejahtera. Ngan minangkana anakna sok hayang besok umroh kieu bae, Pak. Ka bapana teh ujang malah hayang ulin ye kahilir ka ditu, hayang apal dunia ye, hayang apal dunia laut, hayang dunia cai bae pokona mah. Ujang mah di dieu mah bosen, di Girang mah bosen ngan itu deui, ye deui nu papanggih teh. Ari cek bapana jeung indungna, "Yeuh ulah peupeujeuh tol, teu meunang di ditu teh wah sagala itu ieu loba nu jahat di hilir mah. Di ditu mah di leuwih mah loba nu jahat, loba pokona mah geus teu nyaman bae." Geus sakali isukna kitu deui, Pak, geuralah Pak idinan ujang lah. Ujang hayang ulin, hayang ka ditu ka dieu ngajaran bae, hayang papanggih jeung nu batur jeung sejen urang ulah di dieu bae, cenah nyebutna. Kitu jeung kitu bae anakna teh, anak beunteur teh ngan ngomong kitu we ka indungna teh jeung ka bapana. Ngan bicara wae ku indungna jeung bapana teh ulah da meureun nu saha nu teu nyaah ka anak meureun nya. Nyaah nu ngaran ka anak mah meureun. Bolo-bolo sileum we sileum. Tah. Kitu jeung kitu we menta ka indung bapana teh. Ngan riungan we indungna jeung bapana teh ngomong silaturahmi eta musyawarah. Kumaha atuh si ujang we hayang wae kahilir ka ditu idinan we atuh da meureun mah hayang ulin atuh meureun menghirup udara segar macam teh indungna teh. Jawaban ge kitu meureun kumaha geus aya pikiran sabarna mah kadinya. Al ihwal mah hati disetujuan. Hasil musyawarah indungna bapana teh. Kitu ngomong anakna teh, si ujangna teh. Ngobrol minta deui ngarenyi, "Bapak ieu kumaha atuh idinan sakali we ieu." "Heuh jig atuh. Sok ku apa di idinan ka ditu
Nah bebekelan yo, wah segala dibekelan murun itu iya tanggal daharna itu iya jajana murun bajuna dibekelan, calanana dibekelan, sepatuna dibekelan, sendalna bukan nama kabeh bekal bukan nama ti dieu teh ti girang teh si benteur teh mawa sagala bukan nama bajuna wah itu iya nu beureum na heja nu koneng dibawa we ka itu teh ka hilir teh bari wah gembira aduh senangnya hatiku ini berjalan-jalan ke hilir kali mana teh jalan-jalan terus lumpang lumpat wah bari gedengdang we si dengdang Gus muntas leuwih muntas solokan muntas leuwih deui muntas danau itu ieu tek-tek pokona kaliwatan boy jauh tah jelek tiba-tiba teh di muara pertemuan antara laut dan sungai air nagenan cai nage tawar alain tawar payau antara kolaborasi antara anu asin jeung anu tawar tadi dinya memeh ka laut teh aya disebut muara biasana sok tempat ulina buhaya di dinya keusik nage rada ngagejlop hati-hati tah lamun lempang kana nu kitu kana muara sok ngagejlop ka handap da teteas wah celok ka muara kudu ditembokon ti heula hati-hati be bade liap-liap nembokon wah di muara betul kehidupan rame aya baramundi aya barakuda aya bagar, aya sesepah, aya cumpul, aya balanak, aya wah tek-tek bengek bae. Lubangna aya, lauk masna aya itu. Ngan kahirupana kitu. Wah, nu ieu datang samar ku nu ieu cetot. Punah. Nu ieu disamar sing hakan we pokona mah, siling coklokon siling teungel sagala siling lebok pokona mah. Hukum rimba teh bener-bener wah nu gerut mah itu nu ngaran wah pokona kahirupan teh nu matak si eta si beunteur oge ka karliwat kalinya geus si baramundi geus rek cetot kadina kan lep nyumput kana batu-batu untung mun sampai gadeg-degan atena teh nu jantungna eta turun bari nempokeun berdua ngot ngaran eta naon barakuda ngaran jahatna bagad enet eta leutik-leutik oge cirigina cawa mati ciper tah mak padeng kreng ditembokona teh hongan cetut wah geus koleleng tah kahirupan di muara teh seperti kitu nu matak capek hate capek diri wah keur mah pokona mah geus serba bingung bae eta si beunteur teh aduh kuring kieu-kieu teh kahirupan teh sugan teh di ditu bae karut mah ternyata di dieu bedu ngaran rame. Eta aduh kuring masalah kuring kitu we. Ngan ti dinya mah teu saampara anta parah deui da modoh ka hiji sieun, kadua palaur, katilu pokona loba beban we anu pikiran si beunteur teh. Nu matakon lumpat sakalumpat lampet manehna baru mah mau bebekelan eta bangsa nu digemol si beunteur teh mau gemolan ngalumpat wah kaditu muntas walungan muntas susukan muntas bawa sagara muntas itu muntas pokona mati urang atuh da jauh atuh ka muara teh ti muara teh ti hulu cai ka muara teh lain edel-edel atuh kilo masih ka wah jauh nu batak lumpat bener maning ngesang we ka borogoyot eta si beunteur teh. Bari haeho bruk babawaan di bawah. Tah. Ngobrol aya bapana di ditu keur ngadaguan jeung indungna da meureun heueuh teu datang bae si anakna teh. Ayeuna datang gabruk siling urang teh ciuman sagala tek-tek pokona mah ieu jang kumaha kahirupana ditu. Ngan diterangkeun bae ku si eta anak beunteur teh pak kahirupan di muara teh kieu wah pokona paulah hayang ka ditu bener ceuk bapak hampura ujang pa moal sakali-kali deui ngalawan ka bapak
geuning kapang ya aya mah kahirupan ku ujang di ditu wah nuaran hiruk pikukna kehidupan siling dar siling lembuk siling lelep kun siling tejeh siling apa dicaritakeun ti atuh gajet ku ku anak beunteur teh ka enungna teh jeung babapana pokona bari dinya bari sarila bari ngadahar petis bahkan aya sorabi sagala keur disuguhan di dinya kitu jang atuh ari geus kapangi kahirupan di ditu mah geus aya nama urang cicing di dieu bae di Huru Cai dina Ciburial we biasa urang sederhana we lah aya nama ulah hayang loba teuing kau mana-mana liar nu mata kehirupan beunteur mah tara kahilir ieu sok digirang bae sok cicing di ditu digirang dina Huru Cai na diserepet gitu ieu ngungu kaditu ka dieu tatara cicing bae tah kitu kahirupan beunteur teh kahirupan keluarga beunteur teh biasa tah kitu jang